Waduh, ya dagang radio bodol apa iku mah dimaksudna? Sit. Lain dagang radio nyil, kabeh ya paraeh radio beli wanu alus pisan rek hiburannya kalah bingung. Ya, mending kan yang ngiridit kos orang kemarin ke orang ngiridit TV. Gampang cek orang mah. Nah, daripada nu kieu teh. Ari kitu persyaratanana naon bae mangunya? Gampang fotokopi KTP. Nyi, siap ada kitu mah. Kang. Bukan teu fotokopi KTP na. Aya Kang. Menjejung atuh buru cokot dari aya mah. Jadi nyi langsung Gampang gawe memajikan fotokopi KTP. sok buru bawa. Eta unggul syaratna. Nu kitu dah naeun. Gampang. Tapi daek pangmawakeun ke kaditu panganterkeun. Gampang jeung urang mah da urang wau ieu nu bogana. Bener. Buru nyi. Ayo Kang, mangkat Yuk, Kang. yuk nyi. Oke, heula tanpa heula. Saratanana. Komplit komplit. mangunya. Tah. Ieu fotona mangunya. Tah. Tah. Ieu kopina. Alami eta mah kopina ge mangunya. Ieu KTP-na ya. Tah. Wah, nya bener. Ayo kali mangkat ya. Kumaha di Kang ngaulang? Ayo geura mangkat. Nya ayo naon deui nu kurang. Lain kurang, Kang. Fotokopi KTP-na mana? Kurang jelas kene, jelaskeun Kang. Yo. Dengekeun ya. Mun kudu dicebarkeun bayar di maneh. Ieu foto. Badag kieu tah. Heeh. Ieu kopi tanu asli kopina ge ieu KTP. Tah kurang naon deui. Dasar jelema JSK. Naon Kang JSK teh? Teu nyaho naon di JSK nya sok singkat-singkat gara ngomong. Ari JSK teh jelema stres kabeh. Yeuh, Kang. Nyi, ari fotokopi teh anu hitam jeung nu putih. Lain nu kieu. Naon ieu kopi maksudna? Ieu mah dipesakan we ku unyil. Coba ieu fotona astagfirullahaladzim, meni kapaksa pisan. Teu balaneuneur pisan hirup teh. Jadi ente nya. Jung be sorangan bawa ka ditu sugan bisa. Iya tuh Kang ngajaran Kang. Kopi nama ngulung we di jalan. Yo cau tengari ku hayam. Akang mangkat heula nya. Ek digawe Kang. Lumayan lah geus teu boga nanaon, akan mangkat heula nya. Oh heeh Jung Kang hati-hatinya. Oke, muah. Kang meni sok romantis. Alhamdulillah ya pagawean. Kemana Neng? Tah kasih nyai Kang aya di bumi. Oh, aya. Jung eka bumi mah. Oh nyatu Kang. Nyi, Ce sinarian ulin ka dia. nya kesel batur di imah. Oh, batu ka dia. Nya, narik ya. Naon atunya urang mangan syukur kieu bae euy. Heeh, puguhnya wah pagawean jiga kieu. Ayo ce lah. Nya karuhan genan kalapana ogenan berijang teu payu geuning. Gening balik deui. Libur di gawena. Akang mah libur sote pada aya awewe ka dieu. Sini masuk suudon bae. Aduh. Akang rekam mana di? Cing lah, gak neng bae kang mah. Init sekalian. Kang. Tapi bingung init kemana. Astagfirullahaladzim, nu ronda we yakin nih can balik keneh. Aing mah da euy. Ya buka ya pantonya ya. Selang teuing balik, Kang. Kari cicing di gardu di ditu. Ya, kumaha dia buru ya Kang tuluy ya. Lah, ronda we yakin nih kakara balik di mana-mana ge ronda mah, Kang. Jam 5 subuh genan geus balik. Ari kitu ieu ge wayahna lieu ieu subuh keneh pararoe keneh mata Kakang buru-buru balik gen. Subuh ti meuni. Geus jam 10 ronda kakara balik teu galib. 10 ti mending kok zaman ieu keneh. Dibuka geura kacamatana. Oh, ini nyanyi euy. Beurang. Nah, tuh ieu buka ya. Lah, moal mau dibuka ku Nyai mah. Karijung init deui ka ditu.
Aing ke sana. Nyaan mau dibuka pantonya. Wow. Rek naon balik oge kagok lah. Hari cicing matuh di pos ronda, ting di pos ronda ting di randa boa. Si Akang ini indit mau. Oh, asaan. Sampo di hak kanan. Dari Akang nih segala teh dahareun mah leh beus gajul mah bonghar bae. Ah. Eak dicai. Kolak sampo ka manakeun, Kang? Kucing meureun. Lah, piraku ari ucing beukeun sampo mah. Oh, kucingnya, Kang. Kucingnya, Kang.